Cikini kegondang dia, orang iri hidupnya. Mantap. Cikampek ke Purbalingga, hidup capek kalau tungtungna pokoknya apa tungtungna. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada. Palembang sampai Semarang, hati tenang gak ngurusin hidup. Ari salaki ibu pejabat lain, salaki ibu nu beunghar lain, salaki ibu ulama lain, karik-karik salaki ibu hayangkeun nyandung berarti salaki ibu teh. Nah ari sia nu gelo nyatu dina tong sampah, nginum urut batur, siapa sehat wae. Aing ieu cacak-cacak segala rupa bersih, makanan 4 sehat 5 sempurna, gering we terus pagawean teh sugan aing kudu jadi nu gelo. Nepikeun ka iri ka nu gelo, naudzubillah ya men. Mana naudzubillah. Bahkan engal keneh bangsat mobil di mana hari itu teh digebugan, geus digebugan tuluy diduruk jamana mah. Bahkan engal keneh tak sapara bulan ka tukang aya deui bangsat hayam digebugan mah henteu, diduruk mah henteu. Nah, orok kaya bohongna di kenyotan. Masya Allah, begitu keur dikemotan croteng ngising. Wayahna teh mah kapaksa ditelek. Aduh kabayang pahit semua hasil. Naudzubillah men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya cak-cak, aya domana domba leutik, cacak-cacak jalma loba sorangan saeutik. Araya gitu. Sakali deui wios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun tomat. Bias pantun heula Bu. Itu leban naon itu bunuh hari di berge itu. Daun salam, daun tomat, daun saga, daun awi. Bapak-bapak nu ngajawab salam kalawan semangat, moga-moga bisa kawin deui. Anu ngajawab amin natarik berarti keur gede kahayang. Anu nyebutkeun amin laun berarti keur gede kasieun. Ngan sigana ibu-ibu teu kabeh satuju. Betul Bu? Kira-kira pantuna kieu cek si ibu. Daun kelapa, daun awi, daun handeulem, daun jarami. Mun bapak wani kawin deui tong nyalahkeun mun di imah aya tsunami. Hadirin ibu bapak sadayana anu sami-sami hadir. Sadaya puji kagungan Allah, rahmat sinarang salam mugia salamina dikocor gelontorkeun kana baris nyafaatan ka urang sadayana buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargina, para sahabat tabi'in tabi'at tur dugikeun ka urang ayeuna salaku umatna. Mudah-mudahan urang anu kumpul ngariung di haflah mubarakah
sing jateng wasilah kana ngengingkeun syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu bapak sadayana, sedajan kana materi nomor kahiji simkuring seja sanduk-sanduk papalaku heula, wabil khusus ka guru-guru simkuring, ka para kiai, para ulama anu hadir dina kesempatan ayeuna. Wabil simkuring dina engke nyampaikeun ayat dina ngapewarakeun hadis matwakeun kaul ulama, bilih tengah wengku kana ilmu nahu teu merelek cek ilmu mandek, teu cocok cek ilmu sorok, teu nyani cek ilmu ma'ani, teu pertela cek ilmu bayan, teu akur cek ilmu jamul. Ka para ulama mugi tiasa ngalareskeun kalawan adab keulamaan bade ngalareskeun harepeh itu. Kemudian nomor kedua, sadaajan kana materi urang maoskeun heula sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedah aya keterangan ditulis dina kitab Riyadhus Shalihin, Kanjeng Nabi ngadawuh, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asor, sahajalma nu maca sholawat ka kami sakali we, maka Allah subhanahu wa ta'ala bakal masihan 10 rahmat insya Allah. Rahmat tekanya di Allah. Kurang sholawat heula ya bunya. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, tenangkan dulu hatinya dengan sholawat. Lamun dijawab ku ibu-ibu enakeun ya parepeh wah itu ibu-ibu. So, ibu sholawat gitunya, siap we handi bios. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, tenangkan dulu hatinya dengan pales ge lumayan. Jika ingin selamat nanti di akhirat, banyak sholawat, jangan banyakin nganti luan nu ngajawab neta. Jangan dulu, jangan entar dulu, banyak sholawat sebelum ajal mendekat. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi. Atuh nyanyi macenah nyanyi we ulah bari sholawatan, sholawat mah sholawat we ulah bari nyanyian. Aya osok aya nu kitu teu. Eta ciri berarti hatena keur hatena teu cag. Aya nu kitu di dieu. Nya ada simkuring oge ya teh ngalagu alias nyanyi. Kan osok batur oge ngalagu di masjid leras. Sok aya geuning celengkeung ketika geus beres adzan. La haula wala quwata, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, illa billahil aliyyil azim. Teu aya daya sareng kakiatan, teu aya daya sareng kakiatan, angin ku pitulung Allah anu agung, angin ku pitulung Allah anu. Cik simkuring rek nanya, ari eta ngalagu atau lain? Eta oge ngan bedana eta mah ngalaguna di mas, kuring mah ngalaguna di itu mah karepna sorangan, kuring mah di ondang. Itu mah eueuh nu muruhan, kuring mah di Bandungan. Bayar ya bisi kadengian ku panitia kumaha.
sanajan memang sim kuring teh matak daek nyanyi ge keur neangan doa eta geus duit deui bae kumaha ieu teh. Bu, ibu kupikeun sim kuring matak sim kuring lalaguan teh aya dasar da insyaallah laguna ge nu matak mawa Allah sim kajebak deui meureun nu mawa eling insyaallah. Jadi lamun ayeuna hatena gering naudzubillahi min dalik bu, hate gering awak gering cilaka komono awakna gering ku Allah subhanahu wa ta'ala teh bakal tilu rupa bakal dicabut. Hiji bakal dicabut tina tanaga matak nu gering mah leungeunna oge leuleus sukuna bobogaanana kabeh leuleus. Bahkan nomor kedua nu gering teh ku Allah subhanahu wa ta'ala bakal dicabut tina rasa. Matak ulah aneh bu, lamun aya anu gering sagerup petahna teh teu pararuguh para rakyat am batrawali pait am senal capit liat am kenteng telas laras gitu kan matakna bingung kan nu gering mah di mana oge ya hayang bubur embung laras gitu ya hayang baso embung hayang naon atuh hayang utah eta nu gering matak hatena kudu cager awakna kudu cager insya Allah. Nomor katilu terakhir nu gering teh bakal dicabut dosa ku Allah subhanahu wa ta'ala ngan asal geringna sabar oge teu ninggalkeun kana kewajiban. Alhamdulillah. So kurang salawat deui ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sadayana sareng. Ya Nabi salam hai ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Sundaan ulah bu, sundaan ulah. Hei Nabi salam kasadira, hei Rasul salam kasadira, hei kekasih salam kasadira, rahmat Allah moga kasadira. Sareng bil barakah sadayana. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salawatullah alaika. Sanaos seacan kantos tepang sareng sadira nu janten jungjunan abdi sono hoyong nepangan kasadira di kaca ketan.
Habib salam alaika sholawatullah di Madinah kuburan sadira anu janten tujuan sadaya siang wengi teu aya lirena mararaca sholawat ka sadira ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Ibu bapak sadayana, ketika ibu maca sholawat ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanajan di jerona aya kata sono, aya sayang-sayangan, aya kata kakasih, tapi nu jadi salaki alhamdulillah teu ngarasa cemburu. Leres pak? Leres gitu? Cik coba gerak ayeuna saupamina diganti sholawatna lain ka Nabi tapi sholawatna ka batur anu kasalian ti Nabi. Hei Udin salam kasadira. Aya Udin ini ya? Aduh ya. Aku ganti ulah Udin atuh. Aku dudung we bios. Hei Dudung, oh Agus lah, Agus ayah Agus. Guys, pokoknya nama ya mah Agus gitu, elin Agus ya. Hei Agus, salam kasadira. Iya teh nu salawat teh istrina bapak. Hei Agus, salam kasadira. Hei Agus, abdi sono kasalira. Hei Agus, abdi ridho jadi kakasih salira. Begitu beres maca sholawat ka Agus, tiung ibu langsung amurasut dijengut ku salaki ibu. Beres gitu. Tapi geningan ieu mah teu cemburu. Non margina margi ibu bapak sadayana. Ieu teh nu disalawatan teh lain jalma biasa. Ieu nu disalawatan teh sayyidul anbiya wal mursalin, nu jadi gustina sakabeh para rasul jeung para nabi, anu jenenganana Muhammad bin Abdullah bin Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad. Bukikeun kadinya, bukikeun ka Adam mah teu aya jalan sahih. Masya Allah. Jadi nu disalawatan kurang dan lain jalma biasa, tapi sayyidul anbiya wal mursalin anu jadi dununganana para nabi, dununganana para rasul ingkang sampun beka umatipun saking alam ingkang pateng dedet dumateng alam ingkang padang gembrang. Ngarti ini urah teh gitu. Jadi anu parantos nyandak umat tina poek kana caang, tina alam anu pinuh ku jahiliyah kana alam anu bertauhid. Alhamdulillah. Hadirin ibu bapak sadayana, keun urang kembali ke nah eta kitu. Supados ieu bahasan teh teu ngaler ngidul ka ditu ka dieu. Tapi ieu teh aya makhluk ya asup ka jero jiga anak-anak kanjut ya. Selawat. Selawat. Ibu kanjut. Teruskan Bu. Nah eta mah intermezzo salitnya.
supados ieu bahasan teh teu ngaler ngidul ka ditu ka dieu, maka insyaallah urang judulan. Sabab judul teh ngandung bade baraatul istihlal ayat tial mutakallimu fi awali kalamihi bima yusyiru bi maqsudihi. Ku disebutkeun judul, mudah-mudahan harapan bisa kagambar eusi materi nu bakal didugikeun. Naon ibu sedih we kanyut. Aduh ampun teh. Beun, weh deui kembali ke lab. Jadi judul nanti naon cenah Bu? Judulnya nyaeta syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kurang serius lah ya sakedapnya, ya ngaji heula ya sakedap. Naon atuh anu disebut syafaat? Ketika orang rek berbicara urusan syafaat, maka sakurang-kurangna aya 3 pertanyaan anu bisa dijawab ku urang sadayana. Nu 3 pertanyaan ieu bisa kajawab, maka insya Allah urang bakal menang syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nu 3 pertanyaan ieu teu bisa kajawab, bujeng-bujeng syafaat di akhirat dalah di dunia oge bakal selalu pinuh jeung karipuhan. Naudzubillahi min summa naudzubillah. Nu 3 teh nu mana? Hiji, naon ari ngaran syafaat? Tuturkeun Bu sim kuring sadayana ngiringan. Nomor hiji, naon ari ngaran syafaat? Nomor 2, saha anu bisa nyafaatan? Nomor katilu, saha anu bakal menang syafaat? 3 perkara ieu bisa kajawab ku ibu jeung ku bapak, insya Allah menang syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lompat kana poin anu nomor kahiji, naon ari ngaran syafaat? Syafaat teh nyaeta ceuk bahasa garis lempeng nama ngarah teu bingung, pitulung. Sabab syafaat teh kenging nyandak tina lafaz asyafa'u, hartina genap 2, lalawanana alwitru artosna ganjil. Contoh, lamun ibu keur sorangan lempang geus kitu ibu teh rada sieun nelepon ka babaturan atanapi nelepon ka anak, kurunyung datang saurang, jadi we ibu teh didinya teh henteu sieun deui da aya anu maturan, posisi ibu berarti didinya keur kasyafaatan. Alhamdulillah. Jadi pitulung mata engke syafaatnya bakal kebagi 2, aya syafaat di dunia, aya syafaat di akhirat. Syafaat di dunia nu kumaha? Seueur di antawisna nu beunghar bisa nyafaatan kanu miskin, nu pinter bisa nyafaatan kanu para pejabat, bisa nyafaatan kanu jadi rakyat. Bahkan anak kanu jadi indung bapak kanu jadi anak, bisa silih tulungan keur di alam dunia oge. Aya di dieu nu tara silih tulungan anu pagawean dengan ukur sirik, kue ka batur lamun teh mah batur maju kalakah jadi dipikas sirik, aya anu kitu di dieu. Kumaha cing? Batur padahal mah anu keur ngabangun imahna, nah urang nu jadi panas. Batur keur ngabangun imah kalahkah panas. Bu, ibu sok ku ibu gorowokeun ngarah kadenge batur keur ngabangun imah sing tarik. Batur meuli motor, batur meuli baju alus, batur kaduruk bujurna panas WKB. Omat ulah sakali-kali urang kapita ku nikmat nu aya di batur, malah berpikir kumaha carana supaya nikmat nu aya di batur teh pindah ka diri urang ulah. Naon sababna? Sabab eta bakal jadi masalah motor-motor ka hate urang, naudzubillah min. So aya laguna nu alus, cikini kegondang dia, orang iri hidupnya tak bahagia. Betul? Cikampek ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin tetang. Cianjur ke kampung sawah,
banyakin syukur daripada ngegibah. Setuju? Palembang sampai Semarang, hati tenang gak ngurusin hidup orang. Wah, nu keprok hiji ge lah. Setuju henteu, Bu? Setuju henteu? Jadi sakali deh atunya urang ieu kitu ku ibu-ibu ngiluan. Cikini kegodang dia, orang iri hidupnya. Aduh, mantap. Cikampek ke Purbalingga, hidup capek kalau tuntung pokoknya mah we tuntungna. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada. Palembang sampai Semarang, hati tenang gak ngurusin hidup. Alah, biar tong dikeprokan lain Japati aing. Alah, Bu, Ibu, aya nu kitu di dieu teh. Aya keneh wae nya. Tekudu orang hayang nikmat nu aya di batur. Naon sababna? Sabab sur kaidah alladzi li ghairika la yasilu ilaika. Sesuatu anu memang ku Allah Subhanahu wa taala ditentukeun keur batur, maka sok sanajan ku urang diudag sedemikian hingga moal bisa beunang. Setuju? Anu saterusna waladzi kusimalaka hasilun ladaika, tapi sesuatu eta anu geus dipastikeun keur Allah, dipastikeun ku Allah keur diri urang, sok sanajan aya anu ngalangan, sok sanajan aya anu ngajegal, tapi sesuatu eta erek milik rezeki naon bae bakal datang ka diri urang ku cara Allah. Alhamdulillah. Kitu nikmat teu upami kitu. Nikmat. Iya mah, duh, masya Allah. Kadang-kadang orang mah iri dengki teh lain ngan ukur jeung tatangga hungkul. Depikeun ka nu gelo ge, da iri eta ka nu gelo. Kitu lempang di jalan, rek ningali nu gelo baranghakan tina tong sampah. Ari ningali ka diri meus-meus gering, meus-meus karasa incok. Incok cager karasa deui nyeri sirah aya nu kitu. Begitu red ningali nu gelo jag-jag belejang. Nah ari sia nu gelo nyatu dina tong sampah nginum urut batur sia mah sehat wae. Aing ieu cacak-cacak sagala rupa bersih, makanan 4 sehat 5 sempurna, gering we terus pagawean teh. Sugan aing kudu jadi nu gelo. Nepikeun ka iri ka nu gelo, naudzubillah ya men. Mana naudzubillah. Syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Syukur ku jabatan ayeuna dimiliki, syukur ku harta nu aya dimiliki, syukur ku bojo nu ayeuna dimiliki, ku caroge nu ayeuna dimiliki, da teu saeutik batur mah harayangeun jiga tak gitu. Aduh, harayap dewa ya. Teu saeutik batur mah nu harayang jiga urang, Bu. Pentingnya ulah jauh ting urang ngaji deh Bu, kembali ke naon atuh nu disebut syafaat teh? Syafaat teh pitulung laras gitu. Nu beunghar bisa nulungan kanu miskin, nu pinter bisa nulungan kanu bodoh, pejabat bisa nulungan ka rakyat. Ngan lamun can jadi pejabat mah bisa jadi tibalik rakyat anu mere syafaat ka calon pejabat. Dan dihenteu ge urang teh tos lebet karena tahun politik. Dihenteu ge ini adalah pesta demokrasi. Ngan saran disim kuring KHD sok sanajan ayeuna keur pesta demokrasi ulah nepikeun ka para setuju? Ayeuna tahun politik. Bios nyanyi deui. Kabeh calon paantik-antik kampanye kajal maletik pakai cara pakai taktik tereh pileg pilpres jeung pilkada pilihan lo
beda kade ulah parasea bisi asup ka saeutik jalma leutik katipuku intrik-intrik majar menang boga milik padahal eta nyebutkeun sieun salah eta teh politik sekali deui balikan deui saeutik jalma leutik katipuku intrik-intrik majar menang boga milik padahal eta saeutik oge jalma jujur nurek ngamajukeun lembur ngan teu dipercaya batur pajarkeun teh calon mah akur milih mah teh kasaha bae mun teu milih henteu hade ulah sok mamawa hate bisi henteu bisa bener nih temalus ayo urang nganiatan ngarojong pamarentahan ku ayana pemilihan umat ulah golput pasti salah itu umat ulah golput pisan sakitu heulana zaman niat masih elingan sing janten cukang lantaran janten nambih duduluran setuju keprokan heula tuh sekali mah ampun teh alhamdulillah cenah bingung tadi teh dikeprokan lain japati cenah bu teras ke kembali ke jadi dinten oge disadari ataupun tidak disadari hari ini kita sudah masuk kepada tahun politik maka kade dina media sosial seueur aya berita-berita bohong anu dikemas sedemikian hingga kumaha carana supaya keur ngahasup rakyat calon hiji ngagogoreng calon kadua ngagogoreng calon katilu calon kaopat jeung saterusna kitu akhirna urang lamun ayeuna teu apal matak jadi cilaka naudzubillah min bu di dieu aya nu gaduh akun TikTok nu gaduh akun YouTube aya saupamina ibu atanapi bapak muka YouTube didinya aya nu disebat algoritme teh nyaeta sesuatu anu rek disodorkeun ku YouTube keur anu ngaklik mata ulah aneh saupamina ayeuna aya hiji lalaki cek lalaki teh cenah dina YouTube maka tingalina teh bujur hungkul berarti geus jelas eta jalma eta teh tukang nyetel bujur lamun nyetel bujur berarti ku YouTube teh akan disuguhkan terus bujur we terus tah eta nu disebut algoritme tah ieu anu urang teu paham lamun urang resepna urusan politik misalkan ke calon A maka berita nu bakal datang teh ngalus-ngalus calon A we terus disuguhkeun eta ku YouTube teh ka urang bener ieu calon A mah ieu anu pendukung ngaloba anu wah sagala ketika resep ke calon B sarua algoritme pun berjalan nu disuguhkeun teh adalah calon B matak lamun rek muka sing berimbang mun aya calon opat buka opatanana gak bakal maruruncul opatanana alhamdulillah ulah ningali buj tak gitu pen teraskeun ibu kembali ke di tahun politik iya masya Allah seueur kajantenan bu masya Allah saupamina urang terang tinggal kene di payun aya berita di Madura nu bangsat motor digebugan ku massa bahkan diduruk bahkan enggal keneh bangsat mobil di mana hari teh
digebugan geus digebugan dulu diduruk jalmana mah bahkan engal keneh tak sapara bulan ka tukang aya deui bangsat hayam digebugan mah henteu diduruk mah henteu nah orok kaya bohongna ditah dikenyotan Masya Allah begitu keur dikemotan croteng ngising wayahna eta mah kapaksa ditelek aduh kabayang pahit semua hasil naudzubillah min ini teh loba kejadian-kejadian bo kupingkeun sim kuring ayeuna tahun politik nepikeun ka nu dagang bubur ge dilarang keras di mana-mana ge bubur mah matak dilarang ker tukang cendol ayeuna mah nu dagang cendol diciduk nu dagang sate ditusuk nu dagang roti dibakar nu dagang indomie direbus nu dagang suuk dikulung bahkan kamari mah anyar kene di pasar meni karunya teh nu dagang kopi nepikeun ka di banjuran ku cai panas nu dagang behas di karungan nu dagang lauk hirup dideuleukeun bahkan nu dagang gehu nepikeun ka digebruskeun kana minyak anu ngagolah panas didengekeun cenah ku aing kembali ke si ibu juga nak kiih itu bu teraskan di kelas kemarin ningali ibu-ibu kompak sergi sim kuring malamun aya nu depan nuju ke pihak tertentu kuring malamun demo tara mawa laki-laki kuring mah tara mawa lalaki sok mawa teh awewe non sababna sabab awewe mah geus teu kudu ngobrol awewe mah tinggal abringkeun geus diabringkeun teh sina naon sina kiih mangani ngawewe mah lamun geus kiih Masya Allah nyah aduh bahkan sorana bisa beda-beda lamun nu kiih na parawan sorana seprit lamun nu kiih na janda fanta tapi lamun nukih nah ini Coca-Cola hidup awewe bu aduh sibuk kembali ke jadi atuh nu disebut syafaat adalah pitulung aya nu di dunia aya di nu di akhirat nu di dunia mah sahabae eta mah tergantung situasi kondisi toleransi pandangan dan jangkauan disingkat sikon teu kumaha atuh da sakitu-kituna sok sakali deui gerak situasi kondisi toleransi pandangan jangkauan disingkat si kumaha cenah lamun di akhirat tah lamun di akhirat mah ibu bapak sadayana engke eta mah bahasana dina pertanyaan anu kadua lamun di akhirat mah pertanyaan anu kadua saha anu bakal menang saha anu bakal bisa nyafaatan jawabanana sim kuring moal ngarang-ngarang tapi sim kuring bade tetegenan karena dawuhan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surat Saba ayat 23 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم
qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Dauhan Allah subhanahu wa ta'ala, wala tanfa'u mu'amatak manfaat naon asyafa'atu syafa'at indahu disandingan Allah illa liman kecuali pikeun jalma adina nu parantos ngijinan Allah lahu ka ieu si eman. Allah ngadauh syafaat moal bisa manfaat, syafaat moal bisa berguna kecuali keur jalma-jalma anu geus dibere izin, nu geus dibere lisensi ku Allah subhanahu wa ta'ala pikeun nyafaatan. Pertanyaanana aya teu jalma anu dibere lisensi ku Allah? Jawabanana simkuring tetegenan deui kana hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterangkan ditulis dina kitab Sahih Muslim karya Imam Muslim, ulama besar ahli hadis seueur karya-karyana. Ngan di antawis anu paling populer adalah Sahih Muslim, bahkan ku kapopuleranana ieu teh seueur pisan muat hadis-hadis anu sahih nepikeun ka mampu cicing dina urutan kadua dina kutubu sitah. Ibu terang kutubu sitah, ibu terang kutubu sitah. Oh paingan atuh mending harulang. Kutubu sitah teh genep kitab hadis pokok anu jadi rujukan para ulama ahlu sunnah wal jamaah ti kurun harita nepikeun ka ayeuna. Nu genep teh nu mana kurang sebutan kagok. Hiji kitab Sahih Bukhari karya Imam Bukhari, nomor kedua kitab Sahih Muslim karya Imam Muslim, nomor katilu kitab Sunan An-Nasai karya Imam An-Nasai, nomor keempat kitab Sunan Abu Daud karya Imam Abu Daud, nomor kelima kitab Sunan At-Tirmidzi karya Imam At-Tirmidzi, nomor kagenep kitab Sunan Ibnu Majah karya Imam Ibnu Majah. Ari jenengan aslina Imam Muslim nyaeta Al-Imam Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi. Anjeunna lahir tahun 204 Hijriah, saur sapalih 206 Hijriah, bertepatan jeung 820 hiji Masehi. Wafatna tahun 260 hiji Hijriah, bertepatan jeung 875 Masehi. Yuswana 55 tahun, ulama besar seueur karyana. Kumaha ari urang? Urang mah kadang-kadang yuswa 40 tahun saalit anu bisa nyeun karya-karya anu bisa manfaat ke umat, dibere rizki we saeutik, dibere rizki we rada leuwih kalaka dipake kawin deuh. Aya nu kitu di dia. Aya wae. Bo, Ibu. Ari ngobrol masalah kawin berarti naon ieu Bu? Ngan saur ilmu fikih jalma nu meunang poligami teh di kontek hari ini ngan ukur 4 urang, lamun leuwih ti 4 teu bisa. Nu 4 urang teh saha? Hiji pejabat, manehna bisa adil ku jabatanana. Nomor kedua agnia, bisa adil ku hartana. Nomor katilu ulama, bisa adil ku elmuna. Nomor kaopat adalah nu gelok. Tamatak sim kuring rek naros ka ibu, ku ibu jawab sing tarik. Bu, ari salaki ibu pejabat lain, sing tarik atuh. Ari salaki ibu pejabat lain, salaki ibu nu beunghar lain, salaki ibu ulama lain. Karik-karik salaki ibu hayang nyandung berarti salaki ibu teh kita ngecek ibu-ibu ya. Bu, ibu matak nyandung mah teu nana asal nepati nu tilu tadi. Kembali ke lab teraskeun ya. Uih deui diterangkeun dina kitab Sahih Muslim karya Imam Muslim. Kangjeng Nabi ngadauh, ana awwalun nas yasfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya'i tab'a. Saur Kangjeng Nabi, kami adalah jalma anu pangheulana
mere syafaat di surga wa ana aktsarul anbiya'i jeung kami oge saur nabi anu panglobana di antara para nabi naonana tab'an pengikutna. Jadi dina hadis ieu teh nerangkeun dua rupa, hiji kangjeng nabi nu bakal mere syafaat pangmimitina nu diizinan ku Allah, nomor kedua kangjeng nabi Muhammad teh adalah mangrupakeun nabi anu pangloba-lobana pengikut dibandingkeun jeung para nabi nu lain. Subhanallah. Ketika kanjeng Nabi Muhammad masihan syafaat, kari-kari nu disyafaatanana adalah jalma-jalma anu memang sesuai jeung kriteria, maka insya Allah sadayana bakal tiasa masihan syafaat sabada syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran bisa nyafaatan, mun Nabi terus nyafaatan, indung bapak bisa nyafaatan, para guru-guru bisa nyafaatan, anak bisa nyafaatan, dulur bisa nyafaatan, sahabat bisa nyafaatan, bahkan para malaikat oke bisa nyafaatan. Tapi dengan catatan tos aya syafaat di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang lupa karena nomor katilu, pertanyaan nu katilu, saha nu bakal menang syafaat? Perterusan anu katilu jawabanana adalah jalma anu ngaku jadi umat Nabi Muhammad oge diaku jantan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da seueur jalma anu ngaku tapi teu tak kitu. Wahai para pemuda, para pemudi, lamun anjeun ngaku jadi umat Nabi, wayahna ketika cinta ditolak ulah dukun bertindak. Aya nu kitu di dieu teh? Da sok aya di antara. Kalagah indit ka Gunung Cihcir, nepangan Mbah Jamrong, bah aya naon? Ieu kuring teh ditolak, bah. Ditolak usaha. Eta ku Neng Esi. Aya Neng Esi. Aduh, aya di bae. Sok ieu atuh cenah bacakeun, dengikeun nya sakali kudu apa mangga, bah. Batu ulung dina hulu ceras bangkong dina tonggong musik kuningna ping-ping teras mepis dan picis kurucut ngajadi baju keracak ngajadi cai cahlai cahles. Asihan aing sitaruk gadung sataruk mata kelanjung sataun salambar mata kelar sabulan sapucuk mata rindu saminggu sapetik mata cinta saasih maka malik ulas malik asih ka awaking ningali katel jiga aing ningali baskom jiga aing ningali piring jiga aing sirwitil sirip pakai jeung itil. Eta mah ceuk embah jang lain jeung kuring kade. Eta ku pemuda geus kitu teh nya, padahal pemuda teh gagah ganteng kan hanya kal kurang percaya diri. Begitu beres ijazah ti Mbah Jamrong tuluy dideuketan eta Neng Esih nu tadi tuluy dibacakeun di hareupeunana. Batu ulung dina hulu ceras bangkong dina tonggong musik kuning dina ping-ping ceras nipis dina pitis kurucut ngajadi banyu karacak ngajadi cai cahlai cahles. Asihan aing sitaruk kadung saparuk mata kalanjung sataun salembar mata kelar sabulan sapucuk mata rindu saminggu sapetik mata cinta saasih maka malik welas malik asih ka awaking ratu kinasihan ningali baskom jiga aing ningali katel jiga aing ningali piring jiga aing sirwitil sirip pakai jeung itil tuluy ditiupkeun kana beungeutna begitu barang ngalir non sia maneh rek nyopet kaplok dari kaplok alhamdulillah. Aya nu kitu di dia. Aduh cek kuring mah daripada ayeuna indit ka Mbah Jamrong anu teu jelas mending keneh chattingan dina Facebook setuju teh. Ayeuna mah loloban anu neangan ti pamajikan teh dina Facebook cara ratingan we pagaweanna teh matak aya laguna
Pacaran zaman sekarang diawali dari chattingan, saling lempar gombalan, belum kenal sayang-sayangan. Foto bisa menipu, mending aja ketemuan dulu. Di Instagram bagai sahrukan, kenyataan kayak gelandangan. Sholli wa sallim dah Allah, sholli iman Allah wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Pacaran zaman sekarang diawali dari chattingan, saling lempar gombalan, belum kenal sayang-sayangan. Foto bisa menipu, mending aja ketemuan dulu. Di Facebook bagai Syahrini, kenyataan ini. Sholli wa sallim dah iman Allah, sholli iman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad. Kembali ke jadi nomor katilu teh saha nu bakal menang syafaat nyaeta jalma anu ngaku jadi umat Nabi Muhammad oge diaku ku Kangjeng Nabi Muhammad. Kumaha supaya diaku? Jalankeun ku urang ajaran mantena, berusaha we saalit lid sok sangajan amangan saeutik tapi dilakonan secara istiqomah eta leuwih halus tibatan amal anu gede tapi ngan sakali-kalina. Deui lamun urang ngaku jadi umat Nabi, urang ngaku jadi umat Nabi tapi subuh kabeurang aya di dieu kitu. Biasana ieu teh nu hese hudang mah lalaki. Ayalah sholat pak ada nih di masjid cuk salaki ibu teh balik ke belah kenca pak ada malik ke belah mana ke belah katuhu bu ibu lamun ibu keayaan model gitu salaki omat ibu ulah pasea ibu teh rek ngalaksanakeun ibadah ibu teh rek ngalaksanakeun sholat. Lamun mereka laksanakeun ibadah kari-kari ayeuna di mimitian heula ku pasea antukna ibadahna kalakah hancur naudzubillah hibib summa naudzubillah. Oh mat ulah wani-wani ibu teh nyokot cai sagayung tuluy gowor dibanyurkeun kana beungeut salaki aya nu kitu teh bu lamun salaki sare keneh can hudang-hudang ibu teu kudu riweuh sok angkat ibu ka WC ti heula angkat ka jamban ti payun tuluy ibu ngala wudu geus beres ngala wudu balik deui ka kamar tingali salaki ngaguheur keneh. Lamun aya kenyataan model kitu teu nanaon bu aya doana ibu cokot sajadah amparkeun gigireun salaki gek ibu diuk di dinya tuluy ibu baca doa innalillahi wa inna ilaihi rajiun berarti salaki ibu modar eta. Innalillahi wa inna ilaihi kembali ke ngaku umat Nabi berarti semangat ngajalankeun ibadah insya Allah. Sok ayeuna diemut-emut kan loba deui nya salian ti eta loba nu ngaku umat Nabi tapi pelit loba nu ngaku umat Nabi tapi pelit
lamun barang bere ka batur dipilihan mun bubuahan kira-kira nu rek piburukeun kakara dibikeun aya nu kitu aya di bae kan biasana nu sok pelit teh ibu-ibu Bu Haji biasana aya Bu Haji di dieu ieu mah disim kuring ieu mah ngobrol ge naon cenah ieu nana korelasina ieu sim kuring bade ngadongeng heula saalit Bu upami di dieu ibu sok ka pasar tara Bu pasarna di dieu di mana terceritakan ayah Bu Haji angkat ke pasar geus di pasar tuluy balanja matak ieu kusim kuring bade disebatkeun ti ayeuna sajang ngadongeng balanja jalma anu pelit aya cirina ibu terang cirina wios upami disaurkeun di dieu jalma anu koret ari koret teh keket mengkene cap jahe para mere cap jahe buntut kasiran taeta laguna ciri jalma anu koret sukuna jebrak aduh ngebikin ngeluak lieu kata suku sorangan di kieuan kela cenah itu non hubunganana antara jebrak jeung pelit ieu urang guarnya kusim kuring urang ngadongeng kacaritakeun aya Bu Haji ieu Bu Haji teh angkat ka pasar maksudna rek balanjana erek meuli tempe kaceritakeun geus tepi di pasar aya panggih jeung tukang tempe mang ieu sabaraha tempe oh hargana ieu teh 5.000 tempe sae ieu mah jabah ageung si Bu Haji tuluy nawar bisa teu mang 2.500 ieu rek meuli 20 siki cek tukang tempe bingung da modalna ge henteu sakitu moal tiasa atuh cenah Bu Haji upami bade mah wiosok cenah 3.500 tah cenah abdi ngan nyanak 500 perak si Bu Haji tercocok hargana akhirna ini kehareup dihareup aya tukang tempe deui ditawar deui sarua nawarna 2.500 dan tempe garede tercocok keneh dihareup aya deui tukang tempe ditawar deui tercocok keneh akhirna si Bu Haji teh neangan tukang tempe anu cocok hargana jeung manehna kukuringan di pasar teu manggih pakating ku loba kukuringan akhirna sukuna jadi jebrak jadi jabrak nama pedah kukuriling kata gitu Bu Ibu lamun urang barang beli coba niatan ibadah mahal ting setik mah baik kecuali lamun urang boga warungnya eta mah beda deui dibere harga khusus tapi lamun urang barang beli biasa mah teu kudu nawar Bu niatan ibadah dina hati ngan duanana nu ngajual ulah mahal teu nu meuli oge ulah loba naon ieu mah nu karunya tukang coet geura coba bayangkeun coet runyung di tukang jeruk wah ka dieu nyampeurkeun eta tukang jeruk sabaraha ieu ieu teh cenah sakilo 8.000 5.000 we aduh moal tiasa cenah Bu Haji deui ieu nu nawar teh teh moal tiasa heuda tukang jeruk teh meureun bingung duit sakitu-kituna barang can payu akhirna dibikeun ku harga 5.000 mangga atuh cenah Bu Haji 5.000 sok ieu cenah meuli 10 kilo dibungkus tuluy di kilo wah Bu Haji atoh duduluranana dikumpulkeun adina lanceukna anak-anak ka dieu aya jeruk murah cenah jaba amis begitu dibuka nu pertama ngasaan da si Bu Haji begitu am di dahar Hasyim alhamdulillah ekor nu ngajual niatan ibadah nu meuli di niatan ibadah nu ngajual teu mahal teuing nu meuli oge nawarna teu murah teu keren teu indah teu alhamdulillah ngaku jadi umat Nabi wayahna urang kudu sing bager berehan ngomong ka indung bapa lamun indung bapa miskin Bu
berarti nu jadi anak wajib mere napakah kan nu jadi indung bapak. Lamun ayeuna indung bapak ripuh nu jadi anak beunghar, maka kewajiban jadi tibalik pindah kewajiban anak anu kudu nganapakahan ka indung bapak. Siap Bu? Siap? Alhamdulillah. Ya teh aduh anu tingkarayak teh kana ping-ping ieu teh. Kembali ke laptop. Pertanyaan anu katilu teh nyaeta saha anu bakal menang syafaat, nyaeta jalma anu ngaku jadi umat Nabi oge diaku jadi umat Nabi. Saupamina geus ngaku urang pasti bakal berusaha ngajalankeun sagala rupa anu dipiwarang ku Allah sareng Rasulna. Insya Allah. Mata urang simpulkeun, candakeun keur urang sadayana ya, bahwa dina pengajian wengi ieu teh aya 3 poin nu tadi teh. Hiji, naon ari ngaran syafaat? Jawab ku urang sadayana, syafaat teh adalah pitulung. Pitulung ieu teh aya pitulung di dunia, aya pitulung ke di akhirat. Ngan lamun anu di akhirat moal aya anu bisa nyafaatan saupamina can nyafaatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saupamina Kangjeng Nabi nyafaatan weh nembe nu sanes ge tiasa nyafaatan. Saha anu bakal menang syafaat? Nyaeta jalma anu ngaku jadi umat Nabi oge diaku. Kumaha carana diaku? Berusaha ngajalankeun kana ajaran anu dicanah ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ibu bapak sadayana, eta rupina nu tiasa musim kuring didugikeun. Permio sanes teu sono pamitan oge sanes bosanna. Sono kabrek ku waktos waas oge kapungkas ku mangsa. Mung sim kuring nyuhkeun dihapunten mobil khusus ka ibu-ibu bilih aya cariosan sim kuring anu ngabentur kana kolbu ibu-ibu, anu ngabentar kana manah bapak-bapak oge mangpeng kana hate para saderek sadayana. Mugia jembar lautan hampura. Da geuningan ari manusia mah al insan mahalul khatawaan nisyan. Manusia mah tempatna salah jeung poho, lamun saur sepuh tungkulna tempat kaluluputan, tanggahna tempat kalepatan, samenit ganti sajam robah, janji sore rajin tara kapake isuk, eta ngaranna manusia. Omat ibu jeung bapak ulah teu ngahapunten ka sim kuring. Hoyong nguping saur manuk ti sadayana bade ngahapunten ka sim kuring. Alhamdulillah nya kitu deui saupamina aya kalepatan ti ibu atanapi ti bapak atanapi ti saha bae kalepatan non betang tos sim kuring caang bulan 14. Mudah-mudahan urang sadayana lamun geus silih hampura meunang ridho Allah Subhanahu wa taala, wasilah tina muludan anu ayeuna urang sadayana diaku janten umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.